Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 68. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom pangaweruh. Judulna nyaeta Jajamu. Ye yasana Bapak Dr. Andes Unus Suryawiria. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lain rek nyaritakeun naon ari jajamu, lantaran pikeun masyarakat urang mah jajamu teh geus mangrupa ubar nu mujarab keur meh unggal panyakit ti mimiti nyeri cangkeng, getih kotor, nepi ka keur mulasara kagelisan. Samalah apan aya jajamu nu leuwih manjur menan ubar-ubaran modern nu mahal. Upamana wae lantaran ubar-ubaran hese, hiji pasien nyoba nginuman jajamu, hasilna estu teu mencog tina cita-cita hatena, penyakitna dadak sakala cager. Di urang ge sok rea nu ngiderkeun jajamu diwadahan dina botol bir nu dibelian ku tukang-tukang dagang, tukang beca atawa pagawe kasar liana. Di Jawa Tengah jeung Jawa Timur kawentar ngaranna teh jamu begolan, sarta mangrupa ubar matih jeung murah. Sarta nusok merelianana ge ti mimiti barudak sakola nepi ka pagawe tinggi. Sarta ceuk kepercayaan urang Jawa, jamu begolan teh mangrupa ubar nu matih keur rupa-rupa panyakit. Aya tambahna malah jamu begolan bisa miara ngariksa sangkan kaum wanita tetep gelis, ayu, malah nambahan sari jeung sorot. Di Bandung ge aya dokter nu nganasehatan ka pasienna nitah meuli jajamu, mun dianggap ubar nu kudu dibeli eueuh atawa moal kabeuli, tapi hasilna tara mencog tina cita-cita pasienna, penyakitna rata-rata calager. Tapi kacida hanjakalna yen pikeun masyarakat modern zaman ayeuna rea anu teu percayaeun kana kamanjuran jajamu teh, rea keneh nu baroga anggapan yen jajamu teh mangrupa ubar dukun nu hasilna ngan babaledogan wungkul. Kumaha rek bisana mati pirage diwangun ku rupa-rupa dangdaunan, akar-akaran, buah-buahan atawa kekembangan. Tah nu baroga anggapan kieu teh estu salah kacida atawa maranehanana teu nyaho kana kanyataan yen kaayeunakeun para sarjana atanapi ahli ubar-ubaran di negara barat ge alias Eropa, Amerika, mimiti nenden perhatian kana ubar-ubaran model jajamu teh. Farmakognosi teh mangrupa mata pelajaran utama keur pendidikan sarjana farmasi atanapi apoteker, sedang farmakognosi teh mangrupa pangaweruh nu nitenan, ngulik, nalungtik, rupa-rupa dangdaunan, akar-akaran, bung-buahan, kekembangan, nu aya gunana keur kapentingan kaparmasian atawa ubar-ubaran. Jadi mun urang datang ka hiji lab farmakognosi mau beda jeung datang ka toko jajamu, dedinya aya rupa-rupa dangdaunan, kekembangan, bung-buahan atawa akar-akaran nu sakira bisa dipake ubar. Sarta nyatina barang-barang ieu pisan engke urang narima rupa-rupa ubar modern nu mahal hargana, sanggeus ngaliwatan proses pabrik nepi ka mangrupa barang hargaan atawa hese dibeulina. Jajamu nu ngan diwangun ku rupa-rupa tatangkalan nu umum, nu boa mindang kapanggih atawa arang langka kapalire, sabab teu nyaho teh mangrupa ubar rakyat nu kacida kawentarna. Kawentar sabab murah, dibuktikeun kamanjuranana, lain ngan keur di nagara urang bae ayana jajamu teh. Sok sanajan di Afrika atawa Amerika Kidul mah lain jajamu ngaranna, tapi ubar-ubaran model jajamu di urang geus dikenal ti baheula mula ku rakyat. Hiji dokter Eropa, Dr. Robert Mock, kungsi netenan hiji pasien nu katerap penyakit kotor nu bahaya, penyakit sipilis.
Kudukun leuweung orang Afrika di ubaranan ngan dititah nginum cai jajamu nu diwangun kudang daunan akar-akaran tatangkalan leuweung wungkul. Tapi hasilna estu mata kaget dokter Mo pribadi lantaran sawatara poe sanggeus si pasien teh nginum jajamu ngadadak borok-borok akibat kuman sipilis teh mimiti laleungitan sarta leuwih ti 2 minggu meh ampir sakabeh borok-borokna leungit. Barang getihna dipariksa ku dokter Mo hasilna negatif deui atawa teu kapanggih ayana kuman-kuman sipilis. Kaayeunakeun minang pausahaan jajamu di negara urang menang pesenan ti mancanagara. Pangpangna ti nyonya-nyonya parenting di Eropa atawa Amerika. Sarta jajamu nu pangreana diparesen teh rata-rata jajamu pikeun ngajaga ngariksa awak jeung kagelisan maranehanana. Jadi tetela yen disagigireun wedak lipen stip kutek nu mawa atanapi ngajaga kagelisan teh jajamu ge sarua nyekel peranan penting. Nu nulis mindeng ulin ka sawatara toko jajamu hayang nyaho lebah mana jeung ti mana manjurna jajamu minangka hiji ubar sarta tambah kawaranan unggal balik ti toko jajamu teh teralengoh meuli 2-3 bungkus lain inuman tapi talung tikeun. Mun urang leukeun muka bungkusan jajamu maksudna lain nu bubuk tapi nu laleunjeuran keneh eusina berendelan tatangkalan nu ieu kasanggakeun di handap bakal mindang kapanggih. Hiji antawali batrawali nu pait molelel bahasa ilmiah nama Tinospora tuberculata. 2 daun sembung nu pikeun urang lembur mah sok dipake udud daunna atawa kembangna keur ubar asma atanapi Blumea balsamifera. 3 jukut betung jukut wangkeang gereges tulang. 4 kembang padma kembang raplesia. 5 kayu puter. 6 tangkal puspa. 7 kayu angin lumut janggut. 8 kiamis kayu manis. 8 kisapan kayu sapan. 10 temulawak tanapi koneng gede. 11 widara laut. 12 kumis ucing. 13 memeniran. 14 antanan. 15 daun jambu batu. 16 daun genteng. 17 samiloto atanapi sambiloto. 18 jeung sajabana ti eta. Keur panambah biasana dina unggal jajamu teh sok kapanggih tai orai sanca sanajan ngan saeutik ieu teh lain kabawa atawa teu kahaja kaasupkeun tapi dihaja. Dina unggal jajamu rata-rata berendelan tatangkalan di luhur bakal kapanggih lain wae dina jajamu galian putri jajamu kaputihan atawa jajamu ngumbah getih kotor malah nepi ka jajamu keur ubar-ubar penyakit berat ge sarua. Jadi mun ngingetkeun yen unggal jajamu eusina sarua naon atuh nu matak jajamu mujarab keur salah sahiji penyakit teh sugesti atawa kepercayaan diri sanyana nu matak jajamu mangrupa ubar mati keur salah sahiji penyakit teh lantaran mun ningali komposisi jajamu nu meh atanapi hampir sarua eusina jadi nandakeun yen jajamu teh ubar keur sagala penyakit. Jadi mun jajamu bisa nyageurkeun penyakit pehong sanyana mah ngan kepercayaan diri nu nginumna nu mawa mujarab teh. Ku si aya nu nanyakeun atuh anak kitu mah keur ngubaran penyakit kurang getih teu kudu ku jajamu tambah getih dalah ku jajamu nyeri cangkeng ge mun ngingetkeun eusina sarua mah kana bisana. Aya benerna mun ngingetkeun eusi unggal jajamu sarua atawa meh sarua mah tapi sok sanajan kitu faktor sugesti diri masing-masing nu mawa pangaruh hasil henteuna salah sahiji maksud ulah disapirakeun kitu wae faktor merek jeung reklame deui. Jadi payuna salah sahiji ubar atawa barang lain wae gumantung kana kamanjuran atawa kagunaanana tapi oge merek atawa reklamena nu mentereng. Da cacak upamana aya nu ngaluarkeun jajamu nu dimerekan
manjur keur unggal panyakit kawas-kawas moal pati laku mun dibandingkeun jeung nu ngabogaan merek jeung kamanjuran nu khusus seperti umumna nu kapanggih ayeuna. Sakali deui kamanjuran jajamu teh lain wae pedah dangdaunan, akar-akaran, atawa bebetian nu aya di jerona mangrupa bahan-bahan ubar, tapi oge sugesti diri nu rek makena nyekel peranan penting. Akhirna ku para ahli ge di aku yen jajamu teh memang kaasup salah sahiji ubar rakyat nu rea gunana boh keur ngubaran panyakit, boh keur ngubaran penyakit nu tangtu, boh keur kasehatan atawa kagelisan. Ieu nu moal bisa dibantah deui teh mangga nyanggakeun. Sakitu cenah ieu pamirsa carepon anu judulna jajamu kalebet kana pangawaruh teh nya ITB April 1863. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.